Ada konsep dari lain? Nah lo bata tanya ulah lain. Segala ulah aja jadi awewe. Atau ada musuh? Oh, ayo. Besok yang hasil aku. Matus. Mau dia satik dari Pak Adi minum lain? Oh, minuman naon tak? Kita mama lemon, lagi nyuci piring. Sama lemon. Lagi nyuci piring. Asa ku nananya? Terus seger we. Pulang ngopi eta giung. Oh, bara itu ku nanan mah. Oh, tuh tenan. Dudak na aing mah ieu ke hirup teh. Gas beak, minyak beak, ningali saking jentul we sapoena teh. Usaha ka itu. Sidik lieur oge mikiran pi usahaeun. Sidik hese usaha hampura atuh. Oh, hese-hese tingali batur oge obalun usaha. Tinggal jentul we. Bae adek nyangan heula pi usahaeun. Oh, asal jadi duit we naon we. Aing kieu wae merek cerai we talung aing mah. Bae adek usaha heula. Oh, jeung Empang cerai atuh kumaha karunya budak adek usaha heula we. Mi, naon? ieu duit teh. Mana duit? Ieu. Di mana iya duit? Kok loba gepukan? Berarti mana we lalaki mah usaha? Iya, iya lalaki mah. Ayo ah. Ngebakat aing geus menang duit. Besok ngajak kowe ke pameran lagi. Lain. Soalnya anu boga imah ieu bisa kabur ka dieu. Kan urang ieu mah urang. Pan menang duit teh imah ieu dijual. Kok imah ieu dijual? Heuh. Kalau kita dan imah dijual